Wilujeng enjing Ibu Rita sareng babaturan sadayana tepangkeun nami abdi Jayden. Nah, dinten ieu abdi jeung Deren bade ngadugikeun hasil ngareview nggunakeun teknik fishboard atawa disebut teknik cucuk lauk. Nah, teknik cucuk lauk teh nyaeta salah sahiji teknik nu nggunakeun diagram cucuk lauk. Nah, di cucuk laukna aya saha, iraha, di mana, naon, kunaon jeung kumaha. Nah, di buntut laukna aya identitas buku, sedangkan di huluna aya simpulan, amanat, N2K jeung ayat pendukung. Nah, konsep cucuk lauk ieu ngahaja di dasar laut, kusabab aya caritana. Sakurilina aya lauk-lauk jeung babaturan koral anu dijieun di manik-manik warna-warni keur ngingetkeun sadayana bahwa urang sadayana teh hirup di lingkungan anu esina teu kabeh sarua atanapi urang teh kudu bisa hidup babarengan silih bantu. Nah, identitas buku. Nah, buku ieu judulna nyaeta The Color of My Life, dijieun ku Neti Firkiantini. Nah, buku ieu oge diterbitkeun di tahun 2008 ku PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, ieu ada ISBN-na, boleh. Nah, ada ISBN-na. Jeung aya jumlah kaca nyaeta 182 jeung katabalan bukuna nyaeta 20 cm. Nah, abdi bade ngajelaskeun saha. Nah, saha sih nu aya di caritana. Nah, aya budak nu namina Nera jeung Dama. Nah, watak Nera tuh nyaeta heuras kudu jeung gampang berprasangka buruk. Nah, sedangkan Dama watakna nyaeta sabar. Nah, iraha. Nah, kajadian ieu di waktosna aya di wengi, siang, jeung anjing jeung sore. Nah, gimana sih kejadianna? Cerita ieu ngambil tempat di Kota Magetan. Nah, di Kota Magetan aya di Imah Simbah, Imah Nera jeung sakola. Nah, naon? Cerita ieu nyaritakeun Nera nu teu resep ka Dama kusabab Nera teh salah sangka ku si Dama. Nah, hiji poe kalau resep Nera teh leungit ka tiup angin ka Imah Simbah. Nah, terus pas Nera bade nyandak kolorna kalahkan diangge ku Leluhur Simbah anu namina Dama. Nah, kolor anu leungit teh dianggap Nera kolor kaberuntungan atawa kolor jimat. Kusabab sabar manehna make kolor eta pasang giri atawa ujianna pasti sukses. Kulantaran eta Nera goreng sangka nepi ka Dama di jalan terus-terusan. Sanyana kolor anu diangge sanes kolor Nera ngancorakna wae sarua. Nah, saenggeus Damar idit Nera kalengitan dalami Damar balik deui ka Magetan akhirna maranehna silika. Simpulan di novel ieu teh kangewa atawa hal-hal anu pikasebeulin. Biasa roba jadi asih. Amanatna jadi jalmi teh teu meunang goreng sangka ka batur. Komo deui mun ngalakuin kejahatan ka batur. Dan nasib urang mah ditangtukeun ku busi pangeran layang bujiman. Lamun yang dua kana nyaeta kabaikan, kahadean, kajujuran jeung kawanian. Jadi kesimpulanana jadi jalmi teu meunang goreng sangka ka batur, kudu jujur ke sasama jeung kudu wani nanya ka batur. Pamungkas ayat pendukungnya diambil di Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jeung Matius 1 ayat 7. Janganlah kamu menghakimi supaya tidak dihakimi. Dugi ka dieu pamaparan di kami, atur nuhun kangge waktosna tos ngademukeun Gusti ngaberkahan.